Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibayun hayu urang sami-sami nyanggakeun puja kali puji ka zat Allah anu maha suci. Parantos maparinan rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasad sinareng, nikmat sehat badan sinareng pikiran, sehingga urang tiasa kempel dina ieu tempat dina raraga pangaosan rutin. Mudah-mudahan kempelna dina ieu tempat ngajadi wasilah urang disalametkeun ke jaga di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat wasalam pamugia dilimpah ruahkeun ka baginda alam junjunan urang sadayana yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargina, ka para sahabatna, tabiin, atsba tabiin, dugi ka urang sadayana selaku umatna. Mudah-mudahan kaing syafaati mantena kin jaga di yaumil kiamah. Al-mukarramun, para kiai, para asatidil kuroma, para hujaz, para sepuh, wabil khusus kepengurusan DKM Masjid Jami Darul Mutaqawimin, oge kasadayana bapak-bapak anu sami-sami hadir dina ieu tempat anu teu disebatkeun satu persatuna. Mudah-mudahan urang sadayana selalu aya dina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Satacana diteraskeun ti payun pribados nyuhunkeun dihapunten bilih bisi bahkan pasti seueur kalepatan dina pembacaan teu sesuai jeung kaedahna usorop. Oge dina pemahaman aya anu nyalimpang, silahkan dilempangkeun bae di dieu besi. Ulah diengkekeun besi bengkok ka belalana kena bengkok beneran. Di dia lempangkeun. Saeutik acan ngalanjutkeun hanca anu sasih anu ka pengker. Memeh nincak kana bag-bagan fikih, urang saeutik pribados rek mangmacakeun hanca anu biasa deui nu kaliwat. Adaban urang ibadah ka Allah dina setiap waktuna. Jadi persiapan dina ngahareupan urang di mana arek salat. Kamari geus dibahas dina waktu asar. Tuma idza asfaratis samsu fajtahid an ta'uda ilal masjidi qoblal ghurub. Kamari urang geus beres adab atau tata krama atau ngatur atau konsep urang keseharian urang ke Allah itu dina setiap waktu sholat. Ayeuna persiapan itsumma idza asfaratis samsu, di mana geus bijil kokoneng panon poe di mata poe teh geus koneng gitu, mega kuning. Fazdahid an ta'uda ilal masjid, maka kudu bener-bener sanyana anjeun an ta'uda ilal masjid, kedah balik deui ka masjid. Jadi kamari kan memeh waktu asar kudu geus berangkat ka masjid santos asar terus aurod-aurod asar ayeuna mah rek magrib.
Jadi di mana eta panon poe teh geus koneng, geus kaluar, geus katingalina mega kuning, pajtahid maka kudu sanyana kudu bener-bener anjeun kedah balik deui ka masjid, tujuanna qoblal gurubi memeh surup panon poe. Kudu nama orang teh gitu. Jadi ieu mah geus adan kakarak berangkat ka masjidnya urang mah. Saya konsep kehidupan orang sehari-hari dibahas ku para ulama lamun orang hayang salamet atau napi hayang pangkamari dibahas ngukuhkeun hidayah anu parantos dipasihkeun ku Allah ka urang. Jadi dikukuh. Watashtagila terus naon bae urang ka masjid teh. Watashtagila jeung kudu sibuk anjeun. Sibuk teh riweuh atau riweuh. Bit tasbih ku maca tasbih ya mau ngerokok datang memeh maghrib ngerokok ular sebatang dua batang ya ngobrol gudut begitu kudu nama gitu jadi kudu sibuk kudu riweuh anjeun ya bit tasbih ku maca tasbih wal istighfar jeung maca istighfar. Eta memeh surup panon poe teh memeh surup mata poe teh ya urang kudu nyeueurkeun maca tasbih jeung istighfar. Naon lantaran fa inna fadla hadzal waqti maka sanyana keutamaan keistimewaan dina eta waktu teh teu beda seperti keutamaan keistimewaan waktu anu samemeh bijil panon poe. Jadi sarua jadi istimewana waktu anu arek surup panon poe sarua istimewana jeung memeh bijil panon poe teh sarua. Jadi kudu diseureurkeun dina eta waktu teh maca tasbih jeung istighfar. Eta kalakuan lurah rai jiga nama. Jadi maksudna teh kieu. Jadi pan urang teh sering ngadoana kumaha Allah inna nas'aluka husnal khotimah. Jadi biasana jelema mah dihitung bagusna teh ditungtung hal naon bae meureunnya ditungtung ya biasana. Jadi pan Allah teh ngutus aya dua malaikat beurang, aya malaikat beurang, aya malaikat peuting. Gitu. Jadi usahakeun ti awal teh urang nyieun kahadean di akhir nyieun kahadean gitu. Jadi dihitungna kieu contoh bae urang kieu. Contoh heula ieu supaya rada kaharti. Jadi aya jelema hewa jasa ka urang, hewaeun duang nempo naon bae. Sabulan hewa 2 bulan 3 bulan. Tiba ieu kedeung deui lebaran gitunya. Hewa ka urang gitu contoh ya. Itu aya hiji jelema hewa ka lurah rai. Hewaeun teu nyaho naon salahna nya lurah. Barang lebaran datang ka lurah rai mawa motor Beat anyar. Ya palurah jeung palurah motor Beat. Kira-kira eta palurah kumaha bakal? Ikhlas teu? Ngamaafkeun teu ka eta jelema? Ngahampura teu? Pasti ngahampura. Lantaran naon? Hiji minta hampura, kaduana bari aya contoh gitu. Jadi sarua urang ke ka Allah gitu. Di awal isuk-isuk urang nyieun kahadian beurang seutik dosa. Terakhir jadi minta hampura di istighfar ke Allah. Pasti anu ditempunan mana tah? Di ujungna sarua bae gitu. Allah teh ieu mah keur contoh. Jadi seperti jelema hirup ti ngongora keur leutik mah bager, keur bujangan mah beugur, mah santren segala anu barang pertengahan. Wah, prestasi terus gitu doang. Terakhir geus kolot tobat deui, anu ditempo teh pasti anu terakhir. Mantak urang sok sering ngadoa Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah ya gitu tah. Wa inna qala Allah sakumah dauhan Allah taala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an wasabbih jeung kudu maca tasbih anjeun bihamdi rabbika kalawan muji pangeran anjeun qabla tulu'i syamsi memeh bijil panon poe jeung
nya memeh bijil panon poe jeung wa qabla gurbia jeung memeh surup panon poe eta ayatna Al-Qur'anna. Lamun padahal dina Al-Qur'an tapi asupna orang kan sunnah itu dititah wajibeun waduh ribeuh. Naon bae dibaca dina waktu eta teh selain tasbih jeung istighfar teh waqra qabla ghurubi syamsi baca ku anjeun. Qabla ghurubi syamsi memeh surup panon poe mana ayat surat wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghshaha. Eta nu dibaca memeh surup panon poe. Jadi nempok keterangan nu sejen mah kitab sejen ieu. Jadi surat ieu teh faedahna dibaca memeh surup panon poe eta ku Allah dibere kecerdasan dina berbagai bidang. Naon beta mah? Lamun dina usaha teh mah usaha musim kieu usaha naon? Tah manehna mah kapanggih. Nu jelema nu rajin ngadawamkeun bacaan ieu surat wasyamsi wadduha wal laili idza yaghsha dina memeh surup panon poe. Dina kitab sejen maaf faedah. Wal muawwadzatain oge maca surat Falaq Binas. Eta diseureurkeun wasyamsi wadduha. Dawamkeun. Wal taqrab maksudna kedah dibaca eta tasbih istighfar surat wasyamsi wadduha jeung surat muawwadzatain. Wal tagrob alaika syamsu wa anta fil istighfar. Jadi di mana surup panon poe teh ka anjeun wa anta fil istighfar posisi anjeun keur istighfar ka Allah. Udah gitu. Nah tujuannya seperti eta. Di mana keur surup panon poe. Di mana rek surup panon poe ka anjeun posisi anjeun keur istighfar ka Allah. Satarasa faida sami'tal adzan fa'ajibhu di mana geus datang waktu maghrib berarti aya nu adzan fa'ajibhu sunah ngajawaban eta adzan waqul oge ngucap ngadoa sanggeusna beres adzan teh Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri sholatika wa aswati du'atika antutia Muhammadanil wasilah. Jadi doa mantas adan dina maghrib mah beda jeung doa mantas adan selian daripada maghrib. Nah, jadi ulah sarua bae ari doa biasa teh mah Allahumma robba hadhihi da'wati tamah gitu kan wa sholatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah. Tah dina maghrib mah iya ya beda lain deui. Dari dina maghrib mah Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri sholatika wa aswati du'atika antu'tiya Muhammadanil wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyah. Terus tadi itu anggeus diharap tik daya ngajam setengah jam sewang ya jeung dina fikih. Tikde summa sholil fardho di mana geus datang waktu maghrib summa sholil fardho saterasna salat maghrib fardu. Ba'da jawabil muadzin saparantosna ngajawaban muadzin wal iqomati jeung iqomah. Ma jawab iqomah teh aqamahallahu madamatis samawati wal ard. Wa sholli ba'dahu jeung salat anjeun ba'dahu saparantosna salat maghrib qabla an tatakallama rakaataini. Jadi di mana orang beres salat maghrib qabla ulah wakat ngobrol heula lawak ngomong heula gitu. Qabla an tatakallama memeh anjeun ngobrol rakaataini 2 rakaat. Anu eta salat ya fahu maratibal maghrib salat sunah rawatib maghrib. Tuh, salat sunnah ba'diyah maghrib berartinya anu 2 rakaat ya. Wa in sholaita ba'dahuma
Ya, wa in sholaita lamun anjeun salat ba'dahuma santosna 2 rakaat ta salat deui ke arba'atan kana arba'an kana 4 rakaat tutiluhuma anu manjangkeun anjeun dina eta rakaat gitu. Jadi santosna 2 rakaat hudang deui salat deui 4 rakaat gitu. Kopi tiis kaburu. Eta sementara dibaca kayak orang pindah karena fikih gitu ya, tama pepeling buat orang keseharian jadi konsep setiap hari kita kedah gitu orang lamun orang jadi harusnya dibejakan kayak lamun orang rutin terus-terusan seperti itu bakal dibukakan ku Allah gitu. Bakal diberikan nikmatan kayak ngerasa nikmatna ibadah. Iya mah ngomongan awak sorangan be lain ngomongan batur lah supaya rada daekeun. Jadi supaya isi dan awak gitu nya. Eta nu paling bahaya gitu. Bahayana luar biasa ngomong. Jadi aya ibarat 5 takuluna bima la ta'malun gitu. Ngomong anjeun ka anu maneh henteu ngamalkeun. Saterasna orang lanjut karena pembahasan anu patali jeung urusan salat. Ieu mah pertanyaan lantaran ku abdi pertanyaan geus dijieun sorangan ya. Ieu nu riwetna ya kacamata ya ngesang terus. Angin. Bismillahirrahmanirrahim. Lau qamal imamu ba'da tasyahudihi wa qabla salamihi nasiyan aw dhannan annahu qad salima thumma tadzakara ada wujuban wa sajada li sahwi nudban summa salima. Contoh, langsung kana contoh karak dia. Kijaid imam bakar makmum. Lau komal imamu lamun si imam mangjayet ya sholat, contoh sholat maghrib belana saparantosna tahiyat akhir geus beres tahiyat akhir wa qabla salamihi eta kijayet sebagai imam ya kijayet imam dina tahiyat akhir memeh uluk salam pohoa kalah nangtung tidak kijayet imam begitu tahiyat meme uluk salam eta kijayet pohoan kakalah nangtung berarti manehna meureun mangmang ieu rakaat sabaraha gitu tanya itu meureun mungkin bae eta mah ieu mah tapi di dieu teu dijelaskeun pokona mah di kijayet ieu imam teh tahiyat sanggeusna beres tahiyat tapi tacan uluk salam kari-kari manehna nangtung nasian nangtung eta pohoan nangtung nasian pohoan terus begitu nangtung tadzakaro inget di tadi teh rakaat akhir ye gitu ja inget di pugu tahiyat akhir tadi kunon aing nangtung gitu beureun sugan ya awal mungkin kadinya ya yakin bahwa manehna tadi ieu rakaat terakhir dari tahiyat kumaha kitu di terusna kumaha maka ada wujuban maka eta imam diuk deui turun deui neruskeun tahiyat tadi uluk salam wasajada tapi ulah waka uluk salam wasajada li sahwi sujud sahwi heula 2 kali sujud sahwi heula nudban sunah nudban sunah sujud sahwi heula meme uluk salam begitu geus nangtung diuk deui sujudna sujud sahwi ta eta sujud sahwi eta sunah keur henteu sujud sahwi ge henteu naon karena sunah ieu henteu mantak ngabatalkeun kana salat teu mantak ngaruksak kana salat terus summa salima saterasna uluk salam imam ieu bisi urang
jadi imam keur posisi keur jadi imam kitu urang tah pohoan cara urang keur tahiyat geus beres tahiyat meureun fil alamina innak di horeng mah rakaat nangtung besugan teh sarokaat deui salat teh nya maka wajib tah urang kumaha lamun diteruskeun bae batalat salatuhu batal salat ran tadi babalikna manehna kana diuk eta wajib atawa manehna memang ngalamun jadi lantaran ieu mah dina bahasan ieu mah yo bagi ieu mah pembahasan jelema-jelema anu loba kahayang hiji hayang nyandung kadua hayang loba duit gitu ya katilu hayang dicarekan bisa. Ya, jadi salata malaweung, salata ngalamun. Lantaran gitu tah, salata ngalaweung, malaweung. Jadi ngalamun. Balik deui. Eta karak hiji masalah. Lau qamal imamu ba'da tasyahhudihi wa qabla salamihi zonan anahu qad salima. Jadi qadiahkeun ngaranna. Si imam tahiyat akhir memeh uruk salam nangtung. Balik. Lau qamal imamu ba'da tasyahhudihi wa qabla salamihi dzonan annahu qad salima. Lamun si imam nangtung saenggeusna tahiyat jeung memeh uluk salam. Boga sangka eta si makmum qad salima si imam uluk salam. Jadi berarti ieu mah posisina doang nama si makmum ieu ya. Jadi si makmumna yang ngadenge sugan boga sangka ieu mah ka si makmum. Urang salat jadi makmum kari-kari si imam suga boga sangka si imam teh uluk salam. Nangtung bae. Tah kumaha? Sarua hukumna. Ada wujuban babalik deui urang kana diuk akhirnya terus sujud sawi terus kakarak uluk salam. Terus terang bae ya. Jadi yang ngaji gue sebel ting ditati terus terang bae tuh kapanggih ngaji yo. Tah hadis bini mah ndek dibaca geus kagok nyekel ieu masalah ieu gitu nya. Ndek ganti. Jadi ieu terus terang bae 10 kali 20 kali balik ngaya berarti. Pon ieu. Tadi alhamdulillah ge ka pangeran masyaallah sabaraha kali. Jadi lak gitu. Terus Hijayat imam nangtung memeh sanggeusna tasahud jeung memeh uluk salam balik di ka awal pohoan terus inget maka wajib eta si imam babalik deui kana diuk sujud sawi terus uluk salam puguh ieu mah nangtung teh aya lain nangtung nambah rakaat ieu mah nangtung teh jadi manehna boga sangka bahwa manehna geus uluk salam doang gitu beta. Jadi kira-kira datang. Jadi imam geus tahiyat akhir tapi memeh uluk salam manehna kalah hudang. Jadi henteu uluk salam teh hudang deh balik itu hindir. Zonan maena boga sangka mah manehna teh geus uluk salam. Imam. Berarti rosa eta nya. Jigana mah rosa ya. Jadi rosa ya. Hayang kawin hayang dae rosa eta. Jadi memeh maena boga sangka geus beres tahiyat hudang. Jadi meureun eta mah teu wirid-wirid deui aya kepentingan sejen jigana mah. Tas jadi imam telang berlangsung. Gitu. Sugan maena boga sangka bahwa maena geus uluk salam. Eta mah manehna balik deui wajib. Lamun inget kitu ge in tadi tuh.
tumma tadzakaro terus inget sih aing can uluk salam ya. Nah, wajib si imam teh balik deui. Gitu. Paling ke haliwu makmum. Naon cenah uluk salam teu naon teu langsung kieu cenah. Kalah langsung udang. Pokoknya mah riweuh be urusan kitu. Enggeus amun ukuran di masjid riweuh yakin. Aduh, bisa-bisa di blon-blon ini. Nah. Blon cenah saya uluk salam can geus main hudang bae. Pokoknya mah ripuh beta imam. Bebek. We pugu ieu mah hudangan teh ya lain hanya sekedar nangtung geus mungkur kiblat artina awakna geus leumpang ka dieu geus ngageser lah dadana ge geus ngageser kana kiblat geus mungkur kiblat gitu. Wa ini stadbarol kiblata sanajan bari manehna geus mungkur kiblat dadana geus megos gitu berarti kan namun aturan batal mah batal sanajan mah teu sanajan bari geus megos tetep enak kudu balik deui diu uluk sujud sahwi sunah terus uluk salam. Hah? Si makmum kayak sana mah ya diharap. Posisi makmum ya kayak gede. We pugu ieu masih manehna begitu nangtung nges ngobrol begitu lempang nges megos ngobrol. Wih, kemana sendal lain ya? Gitu. Nges megos kiblat. Nah, eta walau takalama bikalamin qalilin sanajan bari eta si imam geus ngobrol tapi ku obrolan anu saeutik gitu. Sanajan bari tetep balik deui diuk deui sujud sahwi sunah terus uluk salam. Geus belum rokok mah. Lain. Kumaha ya timbul pertanyaan. Ieu si makmum kumaha ieu? Ya, orang pengalaman ieu ngaranna. Ieu orang ieu mah hitung-hitung refreshing di otak orang ya gitu supaya reda ngejat. Falau salimal ma'mum hina idin. Ugu tadi si imam nangtung. Falau salimal ma'mumu lamun si ma'mumna uluk salam hina idin dina waktu seperti tadi tah. Imamna huda. Imamna huda. Encan uluk salam gitu nya. Falau salimal ma'mumu lamun si ma'mumna uluk salam dina waktu tadi si imamna hudang tadi tancan uluk salam zonan anahu qad salima anu eta si makmum boga sangka bahwa si imam teh tos uluk salam boga sangka berarti si imam tadi geus uluk salam jeung geus hudang cak si makmum teh mah horeng sarua ngalamunna ieu makmum ge teu nyaho si imam uluk salam gitu. Kumaha tah? Lago maka uluk salam nasi makmum sia-sia. Artinya kumaha? Lazimahu i'adatuhu wa lazimahu i'adatu jeung wajib eta terhadap si makmum ngabalikan deui salam. Ngabalikan deui salam. Imam tungguan heula gitu. Si imam kos gitu aju urang kala si makmum uluk salam. Tah, sia-sia uluk salam si imam balik deui kan? Sujud deui, dia sujud sahwi terus uluk salam tak karak si makmum uluk salam. Eureun. Lewat. Parokoh eta mah urang langsung. Ya. Hiburan anu padahal mah dina realita nama ya orang weh pan bubar pasti gitu salat bubar lantaran yang ngaji mah kuari inget kene yang geus senang 2 poe 3 poe kajadian pasti rieu gitu lantaran ngajina tuh ragag deui kata jong leungit atau mikir naon karahnya gitu kaburu biak waktu itu.
Wala yadurru syakku ba'da salami fi tarki ruknin ghairi niyat wa takbiratul ihram. Ieu mah teu mantak jadi madorot mang santosna salam fi tarki ruknin dina ninggalkeun rukun selian niat jeung takbiratul ihram. Naam tapi disunahkeun bae iadah kudu ngabalikan deui. Karena sholat bisa jadi lantaran atuh niat mah aya dina takbir berarti ngamimitian deui eta mah. Dina takbir sedangkan awal rukun pan beureun niat takbirnya. Ulang deui. Sunah tapi hukumna. Terus mana ya? Kama fili'ab sakumaha pendapat Imam Ibnu Hajar dina kitab I'ab. Amaniyatu wa takbiratu fayaduru syakku fihima. Adapun niat jeung takbiratul ihram eta bisa ngamadaret ngamadorotkeun hartina bisa ngabatalkeun kamangmangan tersebut dina niat jeung takbir. Tapil intadzakkaro lamun inget mah walau ba'da sinin ajzahu urang mang tadi si salat beres si uluk salam ya geus beres uluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh urang mang tadi si salat niat antinya itu kalah urang pikir teh nya eta bakal ngamadorotkeun kana salat geus pokona mah balik deui tadi teh niat deui ngamadorotkeun eta kamamangan bila mana dina mang dina niat jeung takbiratul. Tapi lamun urang spontan inget mah intadzakaro lamun inget mah niat. Niat. Walau ba'da sinin sanajan saenggeusna sinin di dieu lain tahun nya beraku inget tahun. Geus urang salat geus 2 tahun kemudian. Aing keur tahun eta silot mit tante nya waduh beraku amat. Jadi ieu lala soab sinin di dieu pirang-pirang menit. Jadi lamun dina ilmu falak mah suanin bahasana ge. Jadi mah sinin abi nasrifna geus gitu. Idak koh dake 5 menit kitu nya sinin mah detik be. Jadi ajzahu maka nyukupan eta si inget tadi tah. Keinget tadi. Begitu urang geus beres uluk salam kari-kari menang sababaraha menit atau detik ingat geus niat maka cukup teu kudu ngabalikan deui. Terus walau tayaqona akhir salatihi ziyadata raqatin sajada li sahwi wa salima. Lamun dijaen salat dohor contohna kieu yakin dina akhirna salat dohorna eta lamun yakin dina hatena kijae dina tungtung salatna teh ya ziyadata raqatin eta rakaat anu tambahan. Berarti kumaha? Asana mah aing salat 5 rakaat ya. Gitu tah. Geus nya. Lamun yakin dina akhir salatna teh salah satu rakaat anu leuwih maka sajada sujud sahwi maka kudu sujud sahwi eta si imam kasaba imam atau makmum tujuanna poho wasalima jeung uluk salam gitu. Jadi lamun yakin mana ya si imam wala yajuzu lima'mumin mutaba'atuhu fi ziyadatin. Nah iya. Temenang terhadap si makmum kudu mutaba'ah kudu anut kanu jadi imam di mana eta si imamna nincak kana rakaat anu leuwih. Pugu salat dohor 4 rakaat anu kaopat eta si imam nangtung deui. Tah wala yajuzu temenang ka si makmum itba atau mutaba'ah jeung si imam ilu nangtung ulah diuk bae geus gitu beres geus bae gitu ngeuan lamun dina kitab sejen mah asana mah dijelaskeun eta mah intadoro tungguan bae si imam atawa farik gitu
Jadi untuk kudu yakin tapi orang yakin. Yang bener sih sana benernya. Ya inget apa imam ya. Gitu. Gitu. Iya sana maya rokaat. Wih bener gitu. Wala yazuzu lima'mumin mutaba'atuhu fi ziyadatin. Temenang kasih makmum mutaba'ah kasih imam fi ziyadatin dina rokaat anu leuwih. Intayaqona lamun si makmum yakin bahwa eta rokaat anu si imam hudang ya eta rokaat anu kalima lamun salat zuhur teh mah. Jadi berarti rokaat anu leuwih. Jadi si makmum cicing beng geus juk tahiyat. Jadi didinya tungguan si imam kayak bareng atau mufarokoh gitu bayar atawa. Atau milu berarti ya dari si imam teh berarti rokaat ka bener rokaat ka opat. Oh. Ya kedeng sah. Ya lainnya kedeng ya. Senang pendak ya. Lau qomal imamu ba'da sajdatil ula intadharahul makmum fi sujudi. Lamun si imam nangtung ba'da sajdatil ula saenggeusna sujud anu pertama. Dina tahiyat akhir. Dina tahiyat akhir atawa dina rakaat sabar habelah geus naon. Dina rakaat awal be. Urang makmum begitu orang sujud anu pertama aturan orang namanya lungguh antara dua sujud Robbi Fili si imam begitu mantas sujud langsung hudang gitu sugan teh ya eta sujud teh anu ngadua kalian nya geus ngadua kalian mata intadzarahul makmum fis sujudi maka eta si makmum tungguan eta si imam dina sujud begitu si imam Allahu akbar hudang si makmum Allahu akbar sujud tungguan ta sujud teh pan atuh nonggeng teh beureun nyabat gitu tungguan lancana geus selawaka gitu tungguan eta si imam la'alahu di dieu ge atuh susuganan bae eta si geus nangtung teh neuleus si makmum raros sarujud kabeh manehna inget can sujud nu kadua meureun berarti pan eueuh pan aya meureun suara teh Allahu akbar si makmum ge sok sakapeung sok kadenge gitu bahkan jadi atawa dina hareup teh kacana keramikna ge caang gitu kadele. Kadele aya jelema anu ngamakmum gitu. Ayalah wasilana sarana kumaha kitu nya gitu. Maka eta si makmum sujud bari nungguan si imam la'alahu susuganan bae eta si imam dina nangtungna teh inget. Gitu. Lafil julusi baina sajdataini ulah nungguan dina nunggu. Gitu. Begitu hudang Allahu akbar si imamna nangtung si makmumna teh ulah nungguan di dia Allahu akbar kan Rabbi gfirli warhamni ulah nungguan di dinya kan teu meunang la ya juju teu meunang ulah nungguan si imam dina lungguh antara dua sujud kudu nungguan dina sujud deui berarti urang teh itu karak tungguan lantaran naon teu meunang nungguan di antara dua sujud li annahu li'annahu ruknun qasidun lantaran diuk antara dua sujud teh kasupkeun rukun anu pendek jadi henteu bisa kebal-kebal ari sujud mah teu naon bahkan sujud mah eta sajam gitu masalah gitu baca kabeh coba lamun aya ya dina kitab nu ieu ieu kayak babacaan sujud mani ngamplet gitu kaburu tinggalin bari molongpong gitu. Jadi kebal teu naon dat sujud mau kabeh dibaca.
ras. Paham ya? Bukan. Itu. Lain besi orang terjadi doang ya, maafan orang-orang keur kitu, mak orang teh makmum begitu orang hudang si imam kalah sekolah nangtung orang puguh lungguh. Nah, orang kumaha ya ambil tindakanna, orang sujud. Di mana? Tah, diulah tadi nungguan si imam malah mandar si imamna inget bahwa makmum sujud kene berarti sujud. Manehna si imam teh bakal sujud. Kumaha lamun teu dek sujud kene? Gitu, timbul. Kumaha teu dekeun sujud kene? Kedua atuh lamun teu daek sujud mah manehna jadi teu inget bablas ibaratna au faraqahu atawa mufaraqah bae eta si makmum di si imam gitu. Au faraqahu atawa mufaraqah bae eta si makmum artinya orang pipisah jeung si imam dadah gitu kan. Masing-masing belah gitu. Mufaraqah tersebut wahwa aulahuna, mufaraqah tersebut lebih utama dina posisi keur kitu teh dina ieu tempat, dina ieu posisi dina eta. Bahkan wala tajuzu mutaba'atuhu, teu meunang urang jadi teu meunang wala tajuzu mutaba'atuhu, teu meunang urang begitu urang malah kieu dinya sujud tangtung deh bareng nyusul si imam. Ulah eta teu meunang. Gitu ulah. Di urang sujud tangtung jeung imam bareng. Ulah. Jadi batal. Jadi teu meunang nya, awas tah beus ingetkeun wala tazuzu mutaba'atuhu, urang teu meunang mutabaah jeung si imam kudu mufaraqah. Lamun arek tadi tungguan heula dina waktu sujud lamun malah babaca terus panjang geus mufaraqah bae. Terus. Walau tasyahadal imamu fi tsalitsati rubaiyati sahiyan faraqahul ma'mum. Ya, digana ieu pertanyaan lamun si imam teh tahiyat lamun si imam tahiyat fi salisatin dina rakaat katilu dina salat bangsa 4 rakaat nya si imamna dina rakaat katilu tahiyat akhir gitu anu eta salat dhuhur dina rakaat katilu ar-rubaiyah dina salat bangsa 4 tingkahna si imam teh pohoan lain poho teu mungkin kecuali aliran naon eta salat dhuhur 3 rakaat gitu. Iya mah poho si imamna. Tah kumaha si makmum faraqahul ma'mum maka kudu mufaraqah bae eta si makmum terhadap si imam. Bisa bae. Jadi imam matahiyat tunggeus mufaraqah urang nangtung gitu. Nu pertama faraqahul ma'mum. Kaduana awin tadharahu fil qiyam atawa tungguan eta si imam fil qiyam dina waktu nangtung. Udang gitu. Itu. Jadi orang manehna tahiyat akhir orang nangtung Allahu akbar kaluhur. Rada-rada dibedaskeun ke meureun dinya mah urang sekalian ieu tanya. Jadi lain itu merah zikir niat zikir Allahu akbar kanyahoan awas ulah niat ngabejaan niat zikir be Allahu akbar niat takbir intikal itu jadi orang tungguan eta si imam dina fil qiyami dina waktu nangtung wah hiji bisa mufaraqah urang si imam tahiyat urang nangtung atawa tungguan si imam dina waktu nangtung. Wa afta Syihabur Romli yang parantos berfatwa Imam Syihabur Romli biwujubil mufaraqati mutlaqon. Jadi menurut pendapat Imam Syihabur Romli mah lamun terjadi seperti tadi
imam tahiyat dina rakaat katilu si makmum wajib kudu muparokah. Jadi ulah aya istilah nungguan deui mutlak baik itu si imam pohoan atau kumaha gitu kan mutlak. Terus tinggalkeun kan wajasim. Imam Ibnu Qasim menjelaskan menang baik ya urusan dikit kos kieu doang. Yeuh menang cak yeuh mutlak ulah menang tapi aya keneh menang tak kitu doang. Jadi itu fikih mah. Nah, cak ieu menang jadi tinggal ari geus ngaji mah orang kumaha dia bae gitu. Hayang dia geus ngaji kitu nya Jaro. Gitu. Ari geus ngaji mah orang kumaha dia bae dek nangtung tan dek muparokon dek nungguan terserah ari geus ngaji mah. Jadi untuk komentar banyak orang. Geus aya ilmuwan ieu. An wajasim menurut Imam Ibnu Qasim mah tungguan dina waktu nangtung. Jadi susuganan deui lahu susuganan manehna begitu urang nangtung mah inget rakaat berarti. Waza Ibnu Hajar parantos ngameunangkeun Imam Ibnu Hajar fil Fatawi dina kitab Fatawi mah mutabaatuhu manut kasih imam gitu. Imam tahiyat akhir ya. Imam tahiyat akhir dina rakaat katilu salat zuhur contoh. Si makmum menang mutabaah jeung si imam tahiyat akhir berarti tahiyat si makmum ieu. Ya, awas. Ulah ngantuk ya ulah badi ya beusi sa ieu teu anggeus bahaya ya. Teu anggeus bahaya. Ilam ya'lam khoto'ahu bitayakunihi annaha salisatun. Lamun henteu nyaho eta si makmum kasalahan si imam. Gitu. Aing ge buku si imam rok buku tahiyat akhir gitu nya. Aing ge rakaat baraha ye kumaha imam bae lah. Buku teu nyaho urang ge kan si imam tahiyat akhir. Atuh urang pan ngaranna ge saruang ngadaweung gitu. Atuh kumaha imam bae gitu. Tah eta meunang si makmum teh mutabaah ka si imam meunang gitu. Geus batal eta mah ngaranna geus nyawa kitu mah geus balik deui salat. Ilam ya'lam mun eta si makmum teu nyaho kasalahan si imam. Bitayakunihi kalawan keyakinan bahwa eta rakaat katilu. Jadi henteu nyaho be. Jadi namun si ieu mah tadi kan tadi mah nyaho nya apal tadi mah bahwa ieu teh rakaat katilu si imam nya kunaon tahiyat akhir berarti urang dinya wajib muparokah menurut Imam Syihabur Ramli atawa tungguan dina waktu nangtung. Nah menang urang manut jeung si imam lamun urang teu nyaho kasalahan si imam hartina lebah mana salahna jah teu salah jah urang ge asana sakieu gitu lain asana heueuh sakieu ieu rakaat kaopat puguh gitu sih. La binahwi dzon henteu laya juju henteu meunang. Artinya tadi kaisa begitu si imam tahiyat asana mah ieu rakaat katilu. Tah. Nya zon teh boga sangka 75% di jero hate ieu mah lain rakaat kaopat gitu. Jadi zon teh nya sakan lamun sakakan 50-50 nya 50% yang boga mang-mang. Ieu mah zon berarti 75% teh tadinya. Jadi tadi balik deui meunang urang mutabaah ka si imam anu si imam tahiyat akhir dina rakaat katilu salat zuhur contoh atawa salat isya gitu. Lamun si makmum teu apal kasalahan si imam dina rakaat gitu dina rakaat katilu atawa kaopat. Lamun boga sangka mah lamun boga sangka ieu rakaat opat maka wajib muparokah hudang deui mah batal tah mah kabeh. Salat deui tah mah. Salat deui. Lo di mah di masjid bentar naon isin tah. Jadi bubar-bubar salat deui gitu ya. Entar awas ya tengah bejaan bahaya. Terus. Geus ya.
lewat 10 ya sakit tadi lewat seperempat. Tadi jam 10 lewat 15 menit. Tah panginten sakitu nu tiasa disampaikan mudah-mudahan aya manfaatna putentina samudaya kalapatan sareng kaluputan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.